Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deh dinten iya dinten Salasa kaping 20 genap Agustus 2025 dina surat Ibrahim ayat ka 37 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana duh pangeran abdi sadayana, saur Kangjeng Nabi Ibrahim dina doana. Ini sayaktos na abdi askang tu tos ditempatkeun ku anjeun ya Allah kakuring ka kami, saur Nabi Ibrahim, min durriyati sareng sebagian keluarga abdi, biwadin di hiji lembah, goiri dzi zar'i anu tanpa zar'i tatangkalan. Jadi lembah eta teh kering kerontang tandus aya tatangkalan sama sekali. Inda baitika disagedengan anjeun ya Allah, baitika nyaeta baitul atik al muharrami tegesna di Masjidil Haram di kota Mekah anu sok ayeuna urang sadayana umroh haji kaditu. Rabbana duh pangeran abdi sadaya, liyuqimus sholata mugia di tempat ieu diaradekeun ku sadayana jami as-sholata kana salat. Dugi ka ayeuna di Masjidil Haram teu liren-liren dianggo salat. Doana Nabi Ibrahim. Faj'al mangka jadikeun ya Allah afidatan kana eusi hatena minan nasi ti sadayana manusia, tahwi condong ka ieu tempat, cenderung datang ka ieu tempat. Duit ka ayeuna mukminin mukminat mah muslimin muslimat hayong we ka masjid, hoyong we umroh, hoyong we haji, teu liren-liren hoyong, cenderung tahwi ka Masjidil Haram. Ilaihim ka jalma-jalma, warazuqhum jeung ya Allah paparin rezeki hum ka itu jalma-jalma, minas samaroti ti pirang-pirang buah-buahan. Duit ka ayeuna di kota Mekah mah buah-buahan teh seueur sok sanajan teu aya tangkalna, kulkas pinu, pasar pinu ku buah-buahan. Tapi datang kala mah di seluruh negeri, di seluruh dunia darongkap dicarana ka ditu. Da di ditu mah teu jadi dipaksakeun oge. Jadi ngangkur korma jeung bubuahan oge kirang sae. Upami diplak di kota Mekah mah nyaeta dikintun di seluruh negeri. Supaya kumaha la'allahum supaya maranehanana kabeh yashkuruna bersyukur, jadi jama-jama anu bersyukur ka Gusti Allah. Saterasna Rabbana duh pangeran abdi sadayana, innaka sanyana anjeun ya Allah ta'lamu anjeun maha uning ya Allah. Ya Allah anjeun maha uning, manuh pi naon anu disamarkeun ku abdi, disumputkeun ku abdi, anjeun mah maha uning. Wa ma nu'linu jeung naon rupi anu diebrehkeun ku abdi, Allah mah maha uning. Wa ma yakhfa jeung teu aya anu nyumput anu samar alallahi mungguh Gusti Allah mah. Sadayana ge maha uning Allah mah teu aya anu nyumput. Mi syai'in tina perkara saeutik ogenan. Fil ardi di muka bumi, di perut bumi, di mana-mana Allah maha uning. Wala fis samai jeung anu aya di luhur langit. Sadayana Allah mah maha uning. Saterasna alhamdulillahi ari sagala puji teh lillahi eta tetep kagungan Allah, pujian anu opat. Alladzi anu wahabba tos nganugerahkeun li ka kami, saur Nabi Ibrahim, ala kibari kanggo masa tua abdi nyaeta keturunan saha Ismaila Kangjeng Nabi Ismail anu dilahirkeunana di kota Mekah di taketing Ka'bah. Wa Ishaq jeung Nabi Ishaq anu dilahirkeunana di Baitul Maqdis di Palestina.
Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim teh putrana teh sadayana mah aya 8. Ngan anu masyhur anu janten Nabi nyaeta Ismail ti Siti Hajar wa Ishaqo ti Siti Sarah anu aya di Palestina. Inna Robbi sanyana ari pangeran abdi lasami du'a yakin anu nguping tina pirang-pirang doa saterasna. Robbi duh pangeran abdi aj'alni jadikeun abdi muqimis sholata anu selalu ngadekeun salat. Nabi Ibrahim mah salat tapi ka ayeuna oge parentah eta teh kedah dilakonan salat. Min duriati jeung ti keturunan abdi Robbana duh pangeran abdi wa taqabbal du'ai Allah teh anu maha nampi anu maha ngijabah anu maha ngobul doai kana pirang-pirang doa saterasna. Robbana duh pangeran abdi aghfirli nada pangampunan abdi wali walidaya sareng keluar inung bapa abdi ibu rama abdi lil mukminina sareng sadayana umat mukmin yauma yaqumul hisab dina dintenan yaqumul hisab ngadeg nangtung hisabu bade dihisab. Jadi eta doa Kangjeng Nabi Ibrahim kanggo urang sadayana liwali walidayah teh eta teh kanggo urang sadayana da Kangjeng Nabi Ibrahim mah ibu ramana penten agama. Barakallahu li walakum mugi aya manfaatna sakalimah dua kalimah insyaallah patepang di enjing dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.